Iya, alhamdulillah. Lah ieu hatur lumayan, ieu mah kanggo ieueun lah kanggo jajan. Ohon. Lah sing ieu nya sing damangnya mah nya. Ohon. Balik dia kalabat kadinya. Ohon. Kita tetap jalan ya beres semuanya sebagaimana biasa lah. Yang namanya juga jalan-jalan di perkampungan. Lebak mah seueur nya, seueur ieu seueur. Oh, punten. Ieu buntu. Ari kapal dia kerja tas sama. Oh, tas ke mana nu ya? Stras. Nah, oke bereal semua. Di mana saja Anda berada ya. Aduh, selamat wayah kieu untuk beraya semua. Guys, natas di mana kak? Oh, dia ke ngadama video. Hari di dia tes sabara bumi tan 3 bumi tadi dia mah. Oh, 4 bumi. Oh, cerang di dia nya. Lebak mah seueur nya, seueur iya seueur. Oh, punten. Ieu kalah. Oh, di palidinya hiji nya. Ada sanes akama sanes Cikupa di Leboknya nanya. Oh, ini lah deui. Teh bade amangan lah sa. Rada caket ya teh di bumi ieu kanu kalana teh. Rada aya 10 meter dan. Oh, hon. Anu jadinya kali itu aya 10 meter. 10 meter mah nya. Oh, nah kahayu bade heula ka palih Lebak. Aduh, suasana di area ini ya sangat luar biasa sekali. Memang di area ini jalannya masih batu, tapi bila mana musim hujan ya insya Allah lah nggak bakalan licin, maksudnya mual. Aduh, bahasa Sunda ya. Kalau Sunda begini. Nah, ini di depan sudah nampak ya pemukiman warga. Tuh, airnya juga masih besar, beraya. Sangat luar biasa. Sangat indah sekali. Wah, banyak kayu. Kita coba jalan nih. Nah, alhamdulillah kalau sebelah sini mah sudah ini ya Brea semua. Sudah di aspal. Kita menikmati suasana sore di Napudunan. Pudunan ini teh beraya. Mantul ya. Sangat luar biasa. Tuh, aya motor beraya. Awi hidung. Wah, banyak awi hidung wah. Suasananya sangat luar biasa sekali di area ini ya. Mantap. Mantul. Kita tetap jalan ya beres semuanya sebagaimana biasa lah. Yang namanya juga jalan-jalan di perkampungan. Nah, ini di bawah sana sudah kelihatan ya, nampak
pemukiman warga di sini. Sangat luar biasa ya. Cuman kalau ke depan sana itu matahari, masih ini ya. Airnya pada bagus-bagus. Masih banyak cair. Wih, indah. Aduh, maaf ya suaranya bruk-bak, brak-bak. Di depan ini pemukiman warga beraya. Wih, sangat indah ya. Suasana sore saat ini. Mantul. Tuh melihat pemandangan ke depan luar biasa. Angin nggak kelebih. Belum ada orang. Wih, pemandangan wah, sangat luar biasa ini. Punten nuju ngadamel video. Duh, mani raos kiri pemandangan di palih dia. Wah, mani arah rendah ya. Ari ieu teh disebutna teh lemur naon teh? Tari kolot sanes. Oh, tari kolot disebutna teh tari kolotnya. Ayo teh ka palih handap. Kita jalan lagi ya beraya. Duh, menikmati suasana sore saat ini di sini. Tuh ke bawah sana sampai bagus begini. Nah, ini posnya beria semua. Ini tempat untuk jaga siskamling ya. Kita coba jalan ke area ini beraya.
Indah. Wis, mantap. Ari kapal dia mah jalan buntu. Ari kapal dia ke jalan tas sama. Oh, tas ke mana nu ya? Teras ka Terus ke jalan Ageng kan itu kan. oh ka oh anu jalan anu bade ka Ciburuy ka ditu. Mun aya pos. Oh, nu aya posan kadinya. Ari teh disebat teh lembur pasir nangka ih naon teh? Sukamulya. Sukamulya. Sok disebat teh naon tarikolot nya mah. Aduh, suasana yang sangat bagus sekali. Udah melawan cu. Nuju kumaha? Oh, yang cai, ageng kena cai di palih dia. Aya cai. Ah, ya nuju ameng ya. Nuju iya. Ayo teh. Waduh. Wih, suasananya. Airnya juga masih banyak di sini teh bruyu beraya. Tapi sudah pada hejo ya. Cairna. Wih, banyak ayam. Wih, mantap. Wah, badot nah, badag. Banyak foto itu di luhur beraya. Ramal naon? Eta tos ramal eta tah di palidinya. Ayo teh. Aduh, luar biasa nanjak. Mantul ya. Ini suasana yang disebut dengan tari kolot ya. Yang mana lokasi di sini sangat indah sekali kalau lihat ke bawah sana. Luar biasa. Capek weh.
Bener-bener. Assalamualaikum. Aduh, ya puntennya. Nuju iya, nuju. Oh. Nuju Marabahayam. Bisa. Nanu mana? Natu mana? Iya, abdi ti anak praja lah. Ada sekolah mata gitu. Oh, untuk nya gitu teh ya. Sareng saha tuh di dia, Mak? Sareng saha nyalira? Jangan nu cika si Oh. Rosid. Rosid. Oh, sareng Rosid. Di dia teh Ina bade ke mana? nuju ieu wae nuju jalan-jalan mapah di dia ya. Ari mah ti pasir ti palih ditu. Ye. Baru. Teu bisa leumpang. Oh, tos teh ieu. Ada geus kolot ke rasana horeng teh. Da sing iyalah sing Keur ngora mah ngaler ngidul. Ya. Boro-boro kono jauh di karang ge. Heboh leumpang. Duh, dia sakawatos ting. Kateng. Geus kolot baheula mah ngaler ngidul aing teh cukuring teh. Mohon. Nah, Ayeuna mah kitu teh ayeuna wa Yuswa sabaraha taun? Kah? Tos sabaraha taun Yuswa? Nah, kawinan ge ka Raja Lesa baheula. Mohon. Ih, yang kalieunya. Terus lami bapak budak mah da geus teu aya. Tos teu aya. Geus maot. Kantun mawe nya di dia teh. Teh aing teh dijag-jagkeun wae cen teh. Ya gitu Leumpang teh. teu bisa. Aduh, Gusti. Si Rosi dia ngalak kapol segala. Iya alhamdulillah. Lah ieu hatur lumayan, ieu mah kanggo ieueun lah kanggo jajan. Nuhun. Lah sing ieu nya sing damangnya mah nya. Nuhun. Ieu Basihan. eta mah lah kanggo meser uyah. Mangganya mah nya. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Ih, hatur nuhun pisan cekap. Nuhun, mangga. Mangga, Mak. Ih, uyos nuhun teu da nuju ieu. Nuhun lah sing sehat, sing damang. Luar biasa. Alhamdulillah ya, luar biasa di area ini. Wah, tah naon beraya weh. Di sini juga sama seperti halnya saya suka upload ya video bahwa Kecamatan Raja Desa adalah bukan potensi sebetulnya. Yang diutamakan adalah tanaman kopi ya. Aduh, ngos-ngosan beraya semua. Alhamdulillah ya. Suasana yang sangat luar biasa di area ini. Beraya. Mantul ya. Kita coba ya ke area ini. Aduh, ngos-ngosan. Luar biasa. Ke bawah.
Banyak pemukiman. Oh. Ke depan. Mantul eh.